Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng simkuring Hilman Budiman di Kilas Warta anu nyuguhkeun informasi keur baranea. Kaping 20 Februari 2002 Dinosaur salah sahiji tempat pikeun dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi panjunjungan balarea kaasup panjunjungan pikeun ngabuburit. Dieu tempat nu ngadungdungna meunang pangaweureuk anu mendeng ngeunaan dinosaurus. Pikaresepeun kitu pisan wanona di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pitontonan teu weleh haneuteun ku nu lalajo. Utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaurus teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus. Sato purba nu geus musnah di alam dunia. Pitontonan darian pisan. Sajaba ti lantaran wangun dinosaurus meh sarimbang jeung aslina. Oge lantaran dirojong ku sound efek nu matak heukeun. Sally jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh dumeh dinosaurus teu beda ti gambar nu aya di sawarta film. Antara bisa seuri, baeut, bunga, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungah mah eta pitontonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Hilman Budiman, Sunda TV. Pamirsa sakitu wae anu simkuring didugikeun. Simkuring Hilman Budiman pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.